Gusti mana, Cek? Gusti warung, Cek. Rek meuli cengek, pek teh nutup ning warungna. Atuh cengek mah di abi ge loba. Ah, sudah era, manya menta wae. Ero. Ya. Tah sakalian yang tomatna. Ai, nyer-nyer pi ateuheun si Ece mah. Ari eta mawana ona kantong. Ieu rek ka tukang jahit. Rek ngajahitkeun baju budak. Kohok kelekna. Tuh kecos we saeutik mah. Mun tiasa mah moal ka tukang jahit atuh. Kadiekeun dong kecos. Bisa nya. Ah, babari, diekeun. Yeuh. Teu sangka ning tetangga teh bisa ngajahit. Ya bisa tuh. Gusti, sabaraha poe ieu teh nyeuseum? 2 minggu. Pantesan atuh nikarantuy kieu. Biasa pan, ari kedatang horea mah kieu. Tah, nyana teula bala-bala haneut. Apalan wae euy. Baturkeun peribeuteung teh. Geus nyangu. Can boro-boro nyangu. Mereskeun heula ieu we nya seuh. Ceu, poe nama teh kudu masak lah. Nah, Abi nyieun opor hayam 2 kilo. loba teuing mun tohaga. Mitoha muncit hayam genep, merek abi 2 kilo. Oh, pirang-pirang atuh. Heeh, mata rek dimasak opor we. Abi mah opor teh resep make lontong na, Cek. Urang nyieun atuh ada resep lontong mah. Ah, entong je tong nyieun. Engke we abi meuli asakna. Sekalian tuh rek ngisi bensin ka pom. Oh, heueuh gaya atuh ari kitu mah. Ieu bala-bala nuhun. Heeh, sami-sami. Cek, HP kunci ih, kepang mikeunkeun ka budak mun balik sakola. Da eueuh rek ka mana? Abi rek ka rumah sakit, mitoha asup IGD. Ari budak itu yang kusaha atuh? Ku Grab, Cek. Ah, atuh geus we budak mah ke dijemput ku abi. Ah, ngariweuhkeun, Cek. Kenaeng kewe ku Grab. Henteu teu ngariweuhkeun. Geus kendaeng ke budak mah ku abi dijemput. Da abi mau ka mana-mana ieu. Ya aing mah. Nuhun atunya, iya kuncina. Hayu, Cek. Heeh, hati-hati. Cek. Ya, Oh, geuning budak teh di dieu. di titah dahar ku abi. Bisi peurian beuteung kita balik sakola. Padahal di imah ge aya sangu mah. Kendahe atuh, da sarua dahar di dieu ge. Ari mitoha kumaha eta? Geus, Cek, geus ditangani. Ngan kudu dirawat we cenah sapenting mah. Heuh, syukur atuh. Ari nu ngadagoan di rumah sakitna saha? Nya abi we meureun dan nu lain mah teu bisa. Budak mah geus we atuh cenah ngenong di dieu di ten abi. Ih, tadi nama rek cenah ngenong di mamangna, Cek. Gak mau ibu, mau di sini we. Heuh, geus cenah di dieu we budak mah. Hari daikeun mah komo. Aing mah ngariweuhkeun wae, Cek. Ya henteu atuh, kos-kos saha we. Hampuranya, Cek, abi ngariweuhkeun wae. Heuh, geus kendahe. Segera cager we mitoha. Heueuh, amin. Nuhun pisannya. Heueuh, sami-sami. Keur naon, Mang? Keur ngadagoan penumpang. Nama kiri dagoan. Heupan rek naik ojek. Iraha. Ayeuna Nah, tuh can ka dieu. keur di jalan kene meureunna. Jalan mana? Nya jalan imahna tuh. Sama kali jemput di dieu lain di imahna. Da titik jemputna ge di dieu. Ngomong we hoream. Lain hoream ibu, maksudna nitah jemputna di dieu. Saha nu nita? Penumpang Puyuhan atuh dek ditutut tita. teu daek kumaha da dibayar. Dibayar sabaraha sih dek ditutut tita ku batur. Nya meujeuh we daek ditutuh titah oge da keur usaha atuh. Nu puguh we atuh usaha mah teu kudu ngorbankeun harga diri. Ngorbankeun harga diri kumaha ari ibu? Geus ngawangkong jeung ibu mah malah beresna. Gra ini tuh jug. Nama kan nita ini. Heuh darek naon atuh di dieu oge. Rek dagoan ojo. Atas nama saha? Uci. Apal kitu indit we teh tadi. Baru naik. Oh. Kerengan naon, Mang? Nangan sinyal. Nama kayak di teangan. Matak di tangan ge berarti eueuh. Eueuh ka mana atuh? Nya teuing atuh da ujug-ujug leungit. Aya nu nyokot meureun. Nah saha tuh bu nu rek nyokot sinyal? Ya sugan we atuh aya nu nyokot. Nah ari nyokot sinyal kumaha gitu? Teuing atuh da maukan sinyal. Re eta ibu sinyal ayaan. Aya, nabi mah da tarapti nu pena oge. Da bikin nu na HP mah sok tarapti. Ngan da ari sinyal mah sok leupas. Atak leupas ke ka kekang meureun. Bu, sigana ibu mah kudu berobat. Teu puguh-puguh nih aing berobat. Ngarekeun ka jelema gering. Tuh da ngobrol ge mending geus teu nyambung kalahkah ka ditu ka dieu. Nu teu nyambung mah ngomong jeung maneh. Nah, Sinyal lagi eueuhan. Mang ojek. muhun teh. Ari amang teh iraha ngojekna. Abdi mah sok ti jam 8 ugi ka wengi. Kadang sore ge ai tos capek mah eueuh. Lain jamna amang. Eta amang ti tahun sabaraha ngojekna? Tos lami. Oh, nu mesa tahun abdi mah tahun kamari mulai ge. Aing nganterkeun sok ka mana wae eta teh. Katara tebi abdi mah paling ge ka Pasir Cina, ka Maleber, Buniaga, paling tebi ge ka Cianjur. Oh, sabaraha eta teh ongkosna? Upami ka Pasir Cina mah 15.000, Ka Maleber? 20.000, Ari ka Buniaga? 25,
Lamun ka Cipanas, Ka Cipanas mah 30.000. lamun ka Cianjur, Ai ka Cianjur mah tergantung. Pami palih dia kene 50, pami kanu tebih 70-an lah. oh gitu. Nya, ari ibu bade kemana tuh? Ayo. Ah mau kemana-mana abdi mah, gue ngalangkung. Enggak, Nunjungan tasan saha, Bu? mana hayang nyaho karena urusan batur. Sanes kitu, pami bade iinditan, ku abdi bade dianterkeun. Emang nyaho gitu tujuan narek ka mana? Henteu. Nah, tuh ari teh nyaho mah kos nu heueuh wer kanturkeun. Nya ai puguh mah ibu rek dianterkeun ku abdi. Kage ditanya meureun ku abdi. Teu puguh nanyaan kan geus boga salaki, kan ulengo nanyaan mah. Lain nanyaan kawin, Ibu. Nanya naon atuh? Nya nanyakeun tujuan ibu. Ah, ari tujuan abi mah hayang hirup tentram, rezeki lancar, awak sehat. Lain tujuan hirup, tapi tujuan ibu bade init ke mana? Nah, sahan merek ini. Ibu. Ah, mali ini itu abi mah. Ah, tuh make cicing di pangkalan ojek. Kenai atuh kumaha urang we. Ari ibu di dieu mah, abi jadi nyangkana ibu rek iinitan. Sok gampang nyangka mah taki, katanya heula. Pan tadi geus ditanya ku abdi. Maneh mah nanyana oge, abi keur ngadagoan saha, lain nanyakeun abi keur naon. Sok tanya, abi keur naon di dieu? Naon atuh ibu di dieu? Ah, tadi keur ngawangkong ge jeung maneh. Cek, rek mana? Rek balanja Caji. Tumben bisa balanja. Biasa lagi nganjuk. Ari aya mah tara unyak anyuk ce abi mah. Menang Jakati saha eta bisa balanja. Gusti nu agung. Abi mah boga duit teh beunang kuli nyetrika ce ti Haji Esi. Oh, syukur atuh kitu mah. Cek, Naon deui Caji? eta rek balanja ka mana? Ka warung hareup. Abi rek mi HP meuli beas. Meuli beas nu alus mah di Haji Ici ce. Ah, make apa? Tempat meuli beas nu alus. Pan Haji Esi lamun nitah meuli beas ka abi sok kadinya. Oh, pantas atuh da ucu meuli beas nu alus mah atuh asa teu mungkin. Tara ce, abi mah tara meuli beas nu alus, sok meuli lagi nu pangmurahna. Nu aya kutuan lain. Oh eta, da eta nu pangmurahna mah. Nanyakeun bae ucu mah mending kana meuli beas anu aya kutuan. Nah, Malah teu kudu meuli dengan sanguna. Bade. icalan naon mang? Jasa, Bu. Jasa ngurut. Ah moal atuh ari jasa mah. Nah, Sok sieun diungkit-ungkit deui engkena. nya moal atuh ibu. Sieun siga dulur abi, ari nawarkeun jasa teh sok diungkit-ungkit deui. Moal atuh Bu, da abi mah dibayar. Da dulur abi ge dibayar. Sabaraha? Dibayar ku nuhun. Meueuh we atuh ari kurti Bang Nuhun mah. Bu, zaman ayeuna mana naon teh kudu sagala dibayar. Ulah nyapirakeun, bisa jadi hutang budi. Ah si Budi mah tara minjem duit. Lain si budi minjem duit, tapi istilahna hutang budi teh diajarkeun teh di sakola. Keur sakola mah teu diajarkeun ngahutang. Nah, ari ibu ngeuni ku teu ngarti-ngarti. Kaharti eta oge. Nah, atuh maka jadi kaditu ka dieu. Kaditu ka dieu kumaha, tadi ge di dieu. Ngomong jeung ibu mah matak garing ti koro. Minum atuh. Mana tuh ngan cai? Ya, Nuhun ah. nuhun. Bayar. Mahnya teh pirage cai bodas kudu dibayar. Pan cik amang sorangan. Naon? Zaman ayeuna mah naon ge kudu sagala dibayar. Ulahnya pirakeun.